Dia teh kopi hideung. Kopi aya nu coklat ieu mah. Bisa setan. Tapi kopi hideung mah anu makna ya. Jadi lamun kopi oge yang kesehatan, lamun perguruan mah. Tapi kopinya tong pakai gula. Jadi nyeduh kopi ge aya tata kramana gitu kan. Oh make batok ge sanajan potong oge teu Jadi lamun kopi lamun aya jalma anu datang ka imah urang nanti unggah gitu. Bari jeung loba masalah. Tah biasana kolot mah nyuguhan kopi teh saenggeus diobrolan. Anu maksudna merek misalkan teh ngalamun urang datang ka hiji kolot biasana anu pegunungan ngobrol heula geus ngobrol langsung kolot teh ngobrol kieu geus ayeuna mah urang ngopi heula keun eta masalah mah urang deuleuh. Tah bari jeung datang susuku teh bari si kolot teh mere tajang kopi artina kopi pikiran teh tadi diobrolkeun teh. Tah artina oge lamun urang geus apal kana rasana kopi rasana urang datang nanti hiji tempat datang ka kolot teh tangtuna sebenarnya rasa eta teh geus pernah kejadian. Sabun naon? Jalma mah rasa teh ngan dua, bunga jeung sedih. Gitu kan? Tah pasti ka bunga jeung kasedih teh salilana bakal marengan. Jadi sanajan ayeuna jiga datang teh boga kasusah, sabenerna waktu kamari-kamari geus boga kasusah gitu kan. Ngan teh daek mikir gitu kan. Kunaon kasusah eta datang deui gitu kan. Nah, tapi lamun ketika orang keur sesoranganan aya nu nanya keur naon keur ngopi teh tina ngokop pikiran jadi lamun urang keur ngalamun kieu teh kudu ngokop dikokop ku pikiran diri urang teh jadi lamun nanti ulah kabawa ku setan kudu eling gitu kan tah ngokopna pikiran teh nyaeta ku ilmu ku dikokop pikiran urang teh artina ulah leupas tina jalur kailmuan pengetahuan ku urang geus dipiboga gitu kan ya. Nah terus oke, ngokop pikiran teh hartina anu ngokop teh nyaeta keimanan oge. Jadi lamun nalika urang teu ngalamun keur mikirkeun sesuatu, kali pikiran urang teh kudu ulah leupas tina jalur keimanan urang. Tah eta hartina ngopi jeung kopi. Nah lamun kopi mah ketika mun misalkeun nya diparepokan tara disuguhan heula ditanya heula aya naon jan. Tah geus leureuh karena kopi pikiran nalika geus aya wawari atawa diberi hiji pencerahan ngarah otakna rada bebas gitu kan. Nah, tapi ketika urang keur ngopi, artina keur menikmati sesuatu, kade ulah keluar tina keimanan. Jadi kudu kakokop, kudu ngokop diri teh, ngokopna teh ku pikiran anu pinuh kadewasaan. Ulah keluar ti dinya. Jadi tak itu aya hartina asok ngopi teh. Mata moal poe ngopi.